Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya hiji jalma nu kaitung bager nu namina Julfa Amrullah. Hiji poe jalma eta papanggih jeung babaturan lila nu kaitung baong. Lur kawan wae tara pagi di mana wae enak teh. Aya we di kobong teh. Sing balik lur ditanya teh. Nyaan balik teh enak teh keur ngakos di keur kalong. Kira ajak urang ka kosan mana? Ayo ayeuna ge. Ayo atuh. Pas Julfa jeung Dede rek ka kosan di jalan papanggih jeung barudak Dede. Keur naon marane? Biasa we nongkrong. Balik ka kosan. Tengah ngajak. Ayo atuh rek ngilu mah. Iya tuh di deui udah bosen. Pas nepi di kosan Dede, Julfa olohok sabab di kosan Dede loba cangkang rokok, botol minuman keras jeung cangkang suuk. Tak gitu ya tadi sok jur rek udut mah kalau daerah ngafans lah. Mau ada cara Kira aku geus daripada cara ngerokok urang yang beli tiket nya sok. sok mau Kusabab geus sore Julfa can bebeja ka bapana. Julfa balik ka imah. Bisi bapana hariwangeun. Bapak nih butuh. Iya aduh. Assalamualaikum. Salam. Gimana we? Ya. ibu beres sangat kasih adit lah Kasih parang kolot teh. Di mana wae mana ya karek balik? ibu beres sangat pak Keur biasakeun balik sore-sore teuing. Sok geus ayeuna mah mandi ka cai. iya Waalaikumsalam. Mana kabar? Sok ayeuna hanja sabarahaun? ali klasin pak Lu Sok baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baca eta kokolahna. Oh, ini Kalau apa? deui di bumi jig. Ini apa? Satos ngaji, Julfa jeung Chandra langsung uih ka bumi. Di jalan Julfa papanggih jeung Aldi babaturan Dede. Gimana Jo? Ngaji. Hari gini ngaji zaman. Nah, hari kosan. Iya tuh rek kosan Dede. Ayo, nyangke abis. Sanggeus nganterkeun adina ka imah, Julfa buru-buru indit ka kosan Dede. Nepi ka kosan Dede jiga biasana didinya keur ngararoko. Waduh anjir. Buru-buru teuing ieu mah euy.
Kami datang sekali rok, mari gitu ke dan pantau. Tuh, bukan duit tuh. Oh, ada duit, jangan beli lahan. Oh, iya iya. Ya. Dia beli geromongnya, dia belikan saya. Bukan kemana? Fahri buru-buru ka warung meuli rokok jeung inuman keras. Pas sanggeus meuli Fahri gancang balik deui ka kosan Dede. Tun, aya minuman keras? Aya dia kayak dia jongkol bae. Eta teh aya lieu anda. Aya ya. Tah barudak geus meuli. Alah, ya dibuka tuh. Mana dia? Sabar. Dah yuk, jangan maneh. Aduh, naon ieu? Si kompon, Cek bon biasa diinum. bae bedangeunna. Oh, nya. Cobaan mah tuh udun. Cing atuh nyobaan. Heueuh, atuh da ngeunah udun teh. Sedet cing. Weh. Kumaha ya teh mah asal kita. Minum heula. Dimulai. Pas ngasaan eta cai karek saeutik geus langsung karasa lieur. Tapi Julpa terus nginum nepi ka mabok da katagihan tea. Sanggeus mabok Julpa balik ka imah bari teu sadar jeung ngomongna ngalatur. Pak. Kala sakedap. Tarehan atuh maneh. Non maneh mah teu kita panon bareureum mumpang ngeleongan. Iya nambe gaeun ieu ciompol. Noi maneh ciompol di inum mah. Tadi berek ku barudak Dede. Noi maneh geus diajar mabok tapi ling rakuran. Pak, nah abi aya di bumi, pan kamari abi aya di kosan rencangan. Nah maneh teu ingat kamari maneh mabok. Awas lamun sekali-kali deui kitu tampiling ku urang. Mun Pak. Si Julpa diusir ti imah ku bapana. Siangna Julpa dipiwarang bapana meser uyah ka warung. Di jalan Julpa ninggali barudak si Dede ke nongkrong sabari ngarokok. Barudak si Dede ngageroan si Julpa. Jul, padahal Naon? Orang tadi tutah bapak urang lihat warung. kalau ada orang mata kayak udah mah. Terus ya tadi dia heula tuh minum heula mau si Dede ke loba duit. Tuh yo cing inumna. Wanya. Sok atuh mana? Yo. 何お前はもう死んでる。 Mana tuh orang di bejaan? Kemarin mabok ayeuna mabok terus jadi naon maneh? Mun Pak. Geus ayeuna mah tong ngicak di imah bapak. Atuh tong meupeun di anjing cari mah. Wah ya. Singkut goblok. Waalaikumsalam. Ada cuy. Waalaikumsalam, mana kabar?